أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada aja minta ke Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon ya ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Kurang boga toko, kurang boga warung, orang boga material, kurang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ican kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tuh kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung kurang ngahutang kabeh. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafaqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparintah faqih sunagung ing ladzi kadue amal walakinnahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi fi du'ai ilaiha ing dalem ngadua ladzi ilaiha maring dunya fa wadana maka ngalahakeun sunagung ing ladzi fa matharu maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun ngusir sira alaihi ingatase kalbi betordi warzajri kalawan ngusir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudni ulisana tegese ngelelkeun ya kalbi
lisanahu ing lisane kalbi au intatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu lialas maka ngalalakeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlah syarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal lahizan tegese lahizan alaika ngalalkeun dalilan dur kang nabi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen sija iku atasybih yarupakeun fil wadi wal khisati ing dalem asore wal khisati tegese asore bi qarinatil fa'il musyarati kalawan korena pakang nudukeun bitarat bima ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama qabla ing atas barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa bi qarinati qauli lan kalawan korena dawan Allah zalika utai mangkono masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tani wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya ladina kabebi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ing atas yahudi la'annahum manawa yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya yahudi tadabbaruna tegese mikir ya yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun ya yahudi kabeh sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bimuradi sa'iku sa'ala alaina masalah mazartu sa'al sa'iku sa'ala alaina masalah bisa tegese salah alaina masalah pane masalan sifatane al-qaum utawi kaum aya masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina yatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya ladina kadabi ayatina kalawan sakayat ingsun agung wa ampusahum kanu lan ing pirang-pirang awake ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakdziri kalawan ngagorokeun bitakdzibi kalawan ngagorokeun nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kahebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyaguyan eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah
kulantaran manehanana dibere hadiah teh titangga doakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup ka raja jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim babarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya iya tidak sawarehna kiai nu cilaka kiai nu ngadoakeun pamarentah zolim ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka Masya Allah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb Allah karim walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama jadi nang Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh biaku ayat diangkat ila manazilil ulama kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus pokona mah beramal
kan urang mah kuari beramal teh hayang ka surga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka surga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh mah panita Allah bae mun sia hayang ka surga batam mah surga dan Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae masih mah meureun mung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan ya eta orok teh mah kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir geus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat teh wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Ai sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa azin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida? Woi tah mah urusanna khususon. Atuh khusus tah mah teu meunang diberejakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Da cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok ka jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ke derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersaan anjeunna wae eta batu wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah
teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa na kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti. Ieu nang maisha Gusti. Mata walau syi'na larafana. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggesa masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggesa paham dek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge. Daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir. Dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama, aya duit nama dikiriman di dahar. Mulai tara ada 3 setik tah. Palesan setik. Ajunya ngomong ngarep-ngarep. Kamari mah ya kiriman, ira kiriman. Nah, mulai geus. Alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ya. Ih, sekali ngaguriwalna. Mantep jasa. Aju kuyana di peda nomor teleponnya bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol teman Kiai kos. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu Kiai goblok berapa? Mukos gitu bah. Telepon Allah. Nuku ditanyakeun. Emang Kiai nyaho? Itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok gerage baca. Nembalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we. Wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Oh, bloon. Urang jeung hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah aing jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Bisa kuat Masya Allah. Nada udah ada teu dibere taufik ku Allah, teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal. 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruat. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kana geus sakana we kodan tetep sagana puyeng
aya tahajud isukna dibawa ke rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan, urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kedomas berangkat jauh kan lebih kan deh. Coba eta pekelalagaan, masya Allah karim, masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama, kedua kali Cibulakan, muncul nyana ge kaget, lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Mansur, tah kusia tutup pakai Quran, dia mah Quran, ulah loba omong tutup pakai Quran, jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu. Masya Allah karim. Mulai ti di Jasa Mansur, panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah. Langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7. Naik nyana ka luhur, naik lain make suku. Maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat meudang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan peureum hiber ge urang cih atuh ka bage moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta. Coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kula eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji ngalah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deh tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarpakan gitu ya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jeung jang tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap.
Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Geuh, lamun datang ka dinya aya cahian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya bocah nah lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber kadua. Selek yen sumur plak 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 aya lah 7. Dititip kunyana. Nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kan. Arwahna maksudna sia masuk aja di mana. Terus gitu kan kita naon tuh sia ka ditu. Eta kustar itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia masuk ka singgung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat mah asli mah lain kitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana-mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing oh tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah boleh urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah gimana negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur ku mah kafir pugu ka diri da ge ngabohongan bahwa pangeran teh cakna batu ca diri da bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang diri da ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, keur dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan.
walau syina lamun kami ngersakeun cek Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok da kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah konsitu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ki Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajen kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari halalkeun ye luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondokna mah hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jana jadi muilah
depaglah dan lain sebagainya. Silakan, tinggal nunggu waktu teman kos gitu. Ngajual ilmu na. Jadi kiai lamun jadi muid lain muina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi muid negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi. Hurung. Lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah. Kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia arah teh atuh geus sakomplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kukuman kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei itu aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge cara antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamat ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikir nyana dua jeung isya dua pesantren salap bagus gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Dah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud.
salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiai na ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilem kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilem nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh engkos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli Kadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal dae narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung jana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan kamuri ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa teu dinasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ke pendopo dunia maksudna diundang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna gen teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen. Kampanye maksudnya. Aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat. Cicing kieu mah. Ngadoakeun umat. Can bisa salat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasehatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege.
Kebal umur di penjara nya. Sanu daek pemerintah dinasehat. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan aja pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ieu. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing, berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh hayang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mang di pendopo bae, di Polres bae kiaina teh kieu teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalenar. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae kajaran geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji kali henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nya. Embung bae aing mah. Wih, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teh sia henteu, nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang.
pacar saya gimana deket lain deket-deket teh dulur barang mah ayo saya tengah aja henteu atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung atuh sia joret we enta aing nyahonya dulur nya pinter nya tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon nih loba omong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjingnya kos itu Masya Allah karim iya cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana ita pamasalu tapi jakeun tak nyana فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nyana seakan-akan nyana keur nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا sifatan-sifatan etalah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep eta nu dimaksudnya supaya mantep oh orang dunia mah kos kitu nyilaka
mentak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parangsana atau aya mui, tuh awas anjing. Ulah. Aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik, kira-kira nu di partai kiai aya waduh lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu ya'lamun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yaulimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah, cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirnya tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah. Abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang tadi kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah. Sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga. Nu ieu di imah bae embung paeh. Tinggal nunggu sabaraha tahun sih ngana embung paeh ngana teh embung paeh. Tapi teu ngahargaan ka agama. 10 tahun, 20 tahun, 30 paeh kana paeh. Di akhirat teh berbeda engke. Masya Allah kari. Renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun ke geus dibere
ngeunaheun karakterang hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah masyaallah dipamer-pamer aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak masyaallah rada nyeri